Halimah padahal teh kurang kumaha ka Halimah teh. Kumaha teh Mang Cang? Tuh si Pupuy. Woi. Tadi ya. Naon Ji? Tadi ya. Hah? Dia tuh dia ngadaung. Ngadaung atuh. Jika nu gulutus jauh paninungannya jinya tempur teh geuleuyeung. Kunaon atuh ieu Upuy. Cupu. Pelayaran paninungan. Isian nyeraskeun ge. Make isin. Sok curhatkeun ka Haji, curhatkeun ka Haji. Bisi aya masalah naon sok curhatkeun. Amari senang. Isian Oh bagaya Isin. sok curhat. Ngomong sok. Resep. Upuy teh boga inceran ya. Cemewew. Semeon non. Cewek. Resep mengaji mah ya. Sok, naon? Ka mengaji mah jagona kawe. Kurang kumaha sok ayeuna. Setelan geus nyetil lain tadi reret. Biasa komo. Aya nu kurang. Aya Ngeri. Teh bingung kudu kumaha sok mengaji. Gampang atuh Puy. Ya, awewe mah kieu. Pan itu rada nampi kau Puy. Babari lamun panggih cabak pipina. Pan otomatis leungeunna ka dieu. Tah najong kelin teu sabelah di. Kitu nya jinya. Daek kitu mah cek mancang kumaha. Kieu mau Puy kieu. Tah mau Puy nya. Kan cek si Haji teh kas geus menang kitu kan pertama. Kan awe mah ningan sok nyakar, nyakar tuan mau Puy surungkeun saeutik tah. Surungkeun. Padao kitu. Sat. Ih. Pedao eta teh. Aya eta naon nami jurusna? Jurusna teh sorosod asbes. Sorosod asbes. Puy 3 bulan oge lah. Mudah. Mah galau kitu. Erek sat. Diingetkeun deui. Eta ajaran sok. Ngan.